Gusti na ay batur hirupna teh sararenang. Tinggal bulan boga gaji. Tinggal poe disenangkeun ku salakina biasaan kafe sampai perudak da. Sapu ngapoe. Salaki ge nganggur we ngapoe segala ngapoe ieu mah. Kudu kumaha sangat susah we jeung susah ieu teh atuh. Kudu kumaha. Ngapoe asangan kieu we jeung kieu udah salah. Poe seperti ini bakat salaki ayo we kukulunuk eueuh narimakeunana eta awewe sakitu ku aing kamari dibere 20.000. Ampun teu cukup keneh 20.000. Cukup atuh meuli beas, meuli asin, meuli minyak. Dasar awewe teu narimakeun. Ih aing mah da anu geus teu boga budak aing dipulangkeun ku aing ka indung bapana. Naon ieu teh maneh teh? Ari maneh nak kunaon eta teh ngan hayo we kukulunuk we hayo maneh mah. Ih, meni eueuh kasabaran pisan jadi awewe teh. Heueuh sia teh usaha atuh pan geus sagala teu boga. Di kamari cek aing oge naon. Ukur dibere 20.000 mah ikan naon zaman ayeuna. Asa kieu-kieu teuing kahirupan teh ulah ngarti. 20.000 ge da duit atuh maneh teh eueuh kasabaran pisannya. Sing sabar jadi jelema mah tuh, heg sabar kumaha ke. Sing narimakeun lah jadi jelema mah. Ari bebenangan saeutik teh kudu ditarimakeun, kudu dibersyukuri. Lamun disyukuri bakal ngagedean. Lain ngagedean leutik mah leutik we duit 20.000 tiba heula ge mah ikanana naon atuh. Pusing pan budak rayap, sangu beas teu boga dengan sangu kudaang kudu jeung dengan sangu. Kudu ngejo beureunan. Dibiwir maneh ngan kitu we maneh mah tiba heula disapra ketemu keur gadis maneh mah anyana teh tibang pura-pura hungkul baheula mah mun nyaho kieu aing mah emung da ka maneh nu sia teh meuni asa banget-banget teuing sadar maneh teh atuh sia mah sangan mamobah heula ari baheula mah sayang-sayang ka aing udah maneh geus sarua sayang urang ge maneh baheula usaha we senajan gimana sia mah teh kudu kumaha kudu anu ngajak pos batur coba gerak urang mah kieu jeung kieu atuh 20.000 mahi kana ini kana itu henteu pan mahi jang meuli beas mah beas oge eta teh geus 15.000 mahi eta saleh can meureun dengan sangu pan mahi meureun 3.000 kan sieun aing ngadaang kudu jeung aing udah naon sia sok ani sok kitu we sok ka dieu ngomong aduh eta pamajikan meuni kasabaran pisan kudu dikumahakeun nya ih aing mah ampun teh aku kudu neangan deui aing teh pamajikan teh naon sia rek neangan deui hiji ge hese di parabanana sia mah boga pikiran pisan senangkeun aing